Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Allah alam bimuradi. Wa idza ma lan tatkala unzilat mazaidah dan turun kenapa suratun surah kang tetep minal Quran saking Quran. Minhum maka ikut tetep setengah saking ilmu munafikina tegese wong kang munafik kabeh mayaqulu te wong kang ngucap yaman li ashabi kedua pirang-pirang kancane man istihzaan kena ara-ara ngaguguyon ucap laban ayo kumatain di siraka bezada tutumuhi ngayo apa hadhihi kilaiki surah imanan ing iman tasdikon tegese inga benerkeun qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ing lafaz fa amal ladzina amanu maka ana panuntay wong age kang padang iman kenya ladina kabeh fazadat sumakamuhi hadhihi min alladina imanan iman ditasdikihim biha kena ngabenarkan ya alladina biha kalawan hadhihi wahum ya alladzina yastabshiruna iku bararunga ya alladzina yafrahuna bihatika sebararunga ya alladzina biha kalawan hadi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wallahu alamu bimaradilana napun teh wong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering do'afu antiqadin tegese lemah pertekadane fazadatu makamuhi hadhihi min alladzina izan ijid gel ila rijsihim maring kaijidanane ya alladzina kufran ila kufrihim tegese ing kufur maring kufure alladzina li kufrihim biagna kufure alladzina bihaga lawan hadhi wa matulan pada marati alladzina kabeh wa hum kafirun ya alladzina iku kang kafir kabeh iku kang kafir kabeh. Nuluikeun karakter munafikin jelema munafik teh kamari di hareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah meureupa di hareupeun mah siga pisan anu luluh di hareupeun mah pohara di satu kangen majusunya nunyin ekses mata molotot tapi lempang mundur keuyeub karakter munafik teh keuyeub ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur eta keuyeub mantak di urang loba keuyeub di lembur urang keuyeub loba di negara
lain loba hampir kabeh geuyeub negara batur. Urang mangan sekolah doang ka negara batur. Tadina mah bagus barang balik di negara batur jadi geuyeub. Ieu ya jelema kuari mana anu kurang bisa dipercaya. Hese hayang mercayakeun jelema teh hese boh di politik maupun di ekonomi. Ih, di hesena lain lalagaan. Di politik si gawe nurek ngurusan bebeneran hayang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah hese ditanggihan jeung hese ditanya-tanya aca. Kaca mobil lagi dihideungan. Geus teu meunang. Pohara. Tah, eta kan ngaranna geuyeub. Lurah gitu kan. Memeh nama pohara jasa bareng geus jadi lurahna ya Allah ya Rabbi bapak geuyeub. Hese. Di luhur atuh kitu bener bupati ge indung geuyeub. Jadi hararese bari urang deuk percaya ka saha di politik hese. Ekonomi siga duheuh we kerjasama kabelah dituna masyaallah kan. Ulah kerjasama nu gede nu leutik bae. Nu tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama. Sabulan 2 bulan bener geus ngeunaheun we nanti 3 bulan bener keneh 4 bulan leb eueuh jelemana. Eueuh kontrakan ge teu dibayar. Ambalayah kuari jelema nu kos kitu. Masyaallah. Kiai ge kiai geuyeub loba. Kiai. Ya Allah, ya Rabb. Hese kuari neangan kiai anu tatongkol. Geuyeub banget. Urang jadi teu percaya ka kiai ge. Komo kiai anu geus saju cicing di MUI. Hese percayaana. Di depan hese di yayasan. Di kiai nu biasa ge cara pasantren kiai geus sararese. Keamanatan duit sholawat bae kudu leungit. Sholawat. Masya Allah. Keamanatan duit pidyah laleungit. Gusti Allah na kumaha. Kepercayaanna urang kuari. Ngaji lain teu bisa, tapi bisa ngan teu dipake. Eta teh geuyeub nu ku situ. Ya kiai lagi panbo pohara jasa boga showroom kiai lagi kiai boga showroom teu sabar asih showroom HP doang. Hese urang ieu anu asli jas Gusti. Tah munafik teh bencina luar biasa ka Kangjeng Nabi. Benci teh lain lalagaan keur mun bisa mah dipenggal. Munafik teh beheung Kangjeng Nabi. Ku benci-bencina. Aya di hareupeun masyaallah. Jubah dage ngangsar ka malah jualan jubah. Hebat atuh munafik mah. Tapi di satu kangeuna kurang-kurang sama Kangjeng Nabi teh atuh. Ya munafik. Bencina pohara jasa ka Kangjeng Nabi. Ari mukminin mah sahabat pohara ka Kangjeng Nabi. Beda tah. Munafik bebencina pohara ka Kangjeng Nabi. Sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi. Nah, nu mantak dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Digambarkeun. Mana? Wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. Ieu teh geugeuyan, ieu teh penghinaan supaya orang-orang kafir, orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi. Atau minimal orang-orang mukmin bisa katarik ke orang-orang munafik. Dakwahnya eta. Dakwah. Mantak bahasana ge ngaheureuykeun, ngageugeukeun.
ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat wahyu caritakeun ka para sahabat munafik teh pan ngadengkeun tah kamari kan nurun-nurunkeun ayat-ayat perang ya jelaskeun nu kamari ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Jeung ayat-ayat nu lain ketika turun ayat, turun surah-surah, kumaha munafik ngomongna? Kieu cek munafik teh ieu. Sawarehna aya nu ngomong kieu, ayyukum zadatu hadhihi mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman kuturuna ayat ayo coba atap ayat eta apa nurunkeun diturunkeun ayat teh tambahan ka iman maraneh ayo coba ke orang-orang munafik nya ngomong heuh ayat itu geus turun surat itu geus turun nambahan iman teh ka maraneh kitu ngalalagaankeun atau ke para mukminin bejana lamun turun ayat eta teh nambahan iman. Kuari tah ayat tu kamari kumane kadenge. Cenah. Cek Muhammad ngomongna, "Hei, jelema nu ariman. Fattaqul ladzina yalunakum minal kufar." Titah merangan kufar. Eta tambah iman teh kaman. Aing mah deuk nanya bae ka sia. Ayo coba sia. Sia bebeja nu sabenerna ayat eta nambahan iman teh ka sia. Cek mah lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad terus bohong sama Muhammad bagus tak kafir mah ngahihileudan munafik mah ngahihileudan terus datang ka kuari teh lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihileudan di lembur sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae kadenge kan atuh deuleu ku sia bade pertan titah iuran atuh kiaina mah tuh nyeun dapur banyak kiai teh kos kitu kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah tah ngahihileuh da padahal mah kiai mah tuh nyeun dapur mah duit nyana nyokot duit eta doang seutik nah tah mah eta tah kiai nu aya tah tuh ya masyaallah. Bapak Asjaya Kampung Bunder supaya pulang sebab saudaranya meninggal namanya Waiding wa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ieu ngahihileudan lamun jelema teu resep ka kiai langsung bae ngomong muludan rajaban teh kiai haji deuk bangun masjid urang keneh bae kapan nu dipertna eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah atuh kiaina bae urang mah teu kudu kiaina bae ja kiaina ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake ko ieu mah ngajakan ka urang kiaina mah tilok mere lain kiai teh mah kos kitu mah hileud teh aya bae eta mah hileud kita taruh tah mah nyaho hileud kita taruh mah hejo teh gede gila tah mah hileud kita taruh lamun ngarayap ka dieu getek ateul kita taruh tadi lembur lamun aya nu kos kitu geus bet kita taruh teh budak teh eta munafik mah kos kitu bae tapi lamun anu resep ka Kangjeng Nabi bopar resep ka kiai mah keur carita kuari bae di lembur urang atuh pohar tambah ka resep makin aya maulidan makin aya rajaban makin aya pembangunan anu syiar-syiar agama makin resep. Ieu mah keur carita nu kajadian di urang. Lamun kiaina bener. Lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan. Teu kudu tah mah, teu kudu disumbang. Sebab yayasan mah lain pasantren PT eta mah. Aslina mah PT teh kajen ka kaler ka kidul kawetan ka kulon ge. Jauh nu gratis. Oh nu gratis tah mah PT tah mah. Meunang ku urang disebut PT Mahad. Cenah kiai mah kejem, aing mah kadang-kadang kejem. Aslina seperti eta. Petet mah. Cenah kiai mah so amat. So aing rasakeun ku sia.
dia aing yang ngomong kos gitu teh menang nelaah lah lain saomong-omong benang teh leluhur aing teh ye ayo sia datang ka aing aing dibejakeun sia kana raka sia toh sia masuk ka jungaluran ngajeroan cenah kiai mah geus aing mah moal ngadeukeutan kieu mabur sia ka ditu aing mengundang henteu naon henteu ngaji ka dieu pamarentah ge ku aing dicarekanan bae mun teu hayang bener indit ulah ngaji di dieu indit ieu mah jang nu sarusah bae urang mah atuh jang nu sareuh pejabat teu kudu ngaji yayasan teu kudu ngaji urang mah nu susah bae anu dagangna rugi malulu ieu urang mah geus jadi di akhirat teh sakalian ka sorgana teh heula geus mending nu sarusah aja aing mah ngeunaheun sacablakna sungut ngeunaheun nu susah mah nu kasinggung sia susah amat emang ekor ceritakeun politik teu ngarti politik ekonomi teu ngarti bener tah aing mah hayang ngaji jeung nu karitu ngeunaheun asana kana dadas teu aya seneb teh aya geus aya bangsa jeung nu karitu mah teu meunang kasinggung saeutik nu mantak ulah ngaji geus teu kudu ngaji ka ditu bae Kiai Golkar loba keneh kesuai ka ditu Kiai PDI loba keneh geus ka ditu sarombongan nyaho ka bener jago aing ya sana kiai besok sombong ih siapa lain sombong aing mah emang kadang kos gitu budak ngaju kos gitu sih ayo ngaran ngaji bae atuh lah deuk saha deuk kasinggung da subodok sok ada kitu bae tah wah ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna hese jasa masyaallah urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah. Carekan ieu mah santri mere bae ieu mah henteu bae dibedakeun dicarekan ku Allah. Sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit. Lamun deuk neangan duit mah ulah nyieun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat kitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan tah emang tah mah asli deuk neangan, asli tah mah deuk neangan, asli tah mah deuk neangan. Dicacakan kos kieu bae sakieu hesena sieun masyaallah bisi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit bisi dikitukeun sia deuk neangan duit make target atuh ka ditu setiap santri nu datang make uang miftah teh artinya uang kunci jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabaraha duit cara sabaraha gegiraan masalah ayo keur carita lempengna tuh lamun sakolahan mah deui barodo jelema kos kula ieu lantaran teu sakola tuh bodoh aing mah bahasa Inggris bisana ngan I love you doang hiji salian teh teh teu I love you hungry teu bisa kos kitu teh ai bangsa nu salian teh teh bisa tuh ai sakolahan mah pan bisa geus kudu bisa ada bahasa Inggris bisa ada bahasa Arab pakai nipu ujung-ujung seuris ya geus kapinteran urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturunkeun mana celacak sia Quran teh nambahan iman buktina sia merengket buktina sia kan teu nambahan iman cak aing teh bohong teh Al-Qur'an teh tah ieu teh ngageugeukeun ngaheureuykeun kitu emang dasarna ge geus benci ka Kangjeng Nabi mentek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bejakeun maka anapun ari jelema nu iman ketika turun surat turun ayat atuh fazadatum imana atuh surat eta teh nambahan kana kapercayaanana
nu mata lembahan emang litas dikihim biata tadi nage atuh manehanana mapan geus iman geus percaya geus satu nambahan kepercayaan anak tina percayaan nu awal bari jeung wahum yastabsyirun bararu ngaku turuna ayat senang ku turuna ayat ngajadikeun obat kana kolbu na jelema-jelema nu iman ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi emang tatani dage geus percaya ka Kangjeng Nabi geus percaya kana Al-Qur'an begitu didatangkeun deui surat teh atuh tambah-tambah keimanana nambahan kepercayaan anu awal teh tadi bari jeung manehanana senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar ayat anu anyar teh makin tebel makin gede makin tambah-tambah kepercayaan anak itulah jelema iman jelema iman mah geus kitu tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun anaponari jelema nu di jero hatena teh aya geringan kageringanana teh doputi kodin lemah pertekadanana emang tadi nage teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya kana Al-Qur'an begitu datang surat datang ayat atuh fazadatum nambahan rijsan ila rizim kageuleuhanana kabencianana nambahan kana kabencian anu awal kufurna tambah kakupuran deui tadi nage memang manehna nage teu percaya ya ane kufur begitu datang surat tambah kakupuran nambahan kufur nu pertama bari jeung wa matu wa hum kafirun paraetan ke dalam kondisi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik masyaallah seperti eta lah urang kuari mah ye kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge begitu ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urang cinta ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka kitab Al-Qur'anul Karim amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir ketika aya urayan Al-Qur'an teh urang teh ngadengekeun bener tambah-tambah urang mah sebab geus iman tapi kafir mah Kristen ngadengekeun eta Yahudi ngadengikeun eta, Buddha ngadengikeun, kafir ngadengikeun Al-Qur'an ngajebian ya nama. Ngajebian. Tuh, eta emang geus kitu. Sebab naon? Tadi nage geus teu percaya ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Al-Qur'an. Begitu ngadengikeun urayan-urayanana, begitu tambah-tambah teu percayaan. Nu makana kompetisi di Indonesia teh, kompetisi ulama dakwah hayang ngajelas-jelaskeun Al-Qur'anul Karim. Kristen dakwah yang ngajelas-jelaskeun Injil nu manehna Yahudi hayang ngajelaskeun Taurat nu manehna Taurat anu geus maharraf Hindu Buddha dikejelas-jelaskeun kitab-kitab manehna Weda kabeh kompetisi ka di Indonesia teh tah kuari main sliding-slidingan di negara Indonesia kan negarana lain bentuk negara Islam. Negara teh negara demokrasi. Agama teh ya dicekel ku pepimpinan masing-masing. Islam ku kiaina, Kristen ku pasturna, Buddha ku nu botakna. Macam-macam sama. Teh eta kan nu ngarusan teh kos karena itu. Nah, ya. Jadi kuari ulah sok aju main-main atuh. Maksudna main-main teh kumaha? Main-main teh hartina silih salahkeun, silih sledi. Ulah ayo masing-masing. Ngan urang boga mayoritas, bentak demokrasi terpimpin aman. Negara Amerika, negara Jerman, Prancis, Itali, kabeh ieu teh tercengang nyali Indonesia mah. Sebab lawan kok damai. Orang Belanda nyali kehidupan orang Indonesia gideg damai luar biasa negara nu sakieu legana potensi pohara terus kapinteran loba di Indonesia nu pinter teh loba tapi teu ngembangkeun kapinteranana haju
agama loba di urang, geus Kristen, geus Protestan, geus Kristen, Konghucu, Buddha, agama macam-macam. Aya Islam, tapi bisa duduk bersama dengan satu bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Dengan bendera merah putih NKRI bisa menyatu. Ya Allah. Agustus dikembangkan, tahun ini tidak boleh. Cukup Agustus teh tujuan baik. Tuh masalah ini. Sekolah geus tutup bulanan. Sekolah di rumah masing-masing. Langsung pakai kuota. Enggak sih, tampung kuota, barang sabaraha duit pemerintah. Los lag-lag Gusia kabeh. Tuh masalah. Sebab pemerintah ge deuleu disakolahkeun sakitu teh disakolahkeun sakitu cek jadi. Gas paningan akan kauntungan bae gas. Tapi geus teh urusan nyana geus tapi ieu mah damai na ieu damai. Ya Allah ya Rabbi. Bisa diuk kiai jeung pastor. Bisa diuk Yahudi jeung muslim. Bisa duduk bersama. Ya Allah. Di negara batur nu mata ribut bae ge. Organisasi ieu jeung organisasi ieu ribut. Di urang mah ongkosna doang ributnya waktu perebut kursi. NU jeung Muhammadiyah ribut karena teu kabagian kursi. Atuh barang geus dibere mah kursi. Ya tah jang sia tah kursi tah. Das di maing aya tuh 5 keneh. Hoi, aing mah lain kursi eta tolong. Ribut perebut kursi. Geus dibere mah aman deui. Aman di urang mah. Masyaallah. Madak akhirnya kebablasan. Kumaha kebablasan anak lantaran duduk bersama kebablasan. Perindo. Kiai asup partai Perindo. Goblok. Heran aing mah. Baheula mah kiai tilok aya nu asup PDI aja. Urang keur leutik mah partai ngan 3 doang Golkar, P3, PDI kan sakitu doang. Ieu kiai mah wadahna teh P3 ti baheula ge santri PDI, tokoh masyarakat anu agamais asup teh ka P3. Ka Golkar teh dibelian teh kiai-kiai ka PDI mah tilok aya. Ieu mah keur carita masa lalu ieu mah. Bernostalgia. Nah, baheula tuh urang milih P3 teh asa jihad fisabilillah. Tuh bangga urang make Ka'bah teh bangga jasa. Asa deuk ka surga bae budak. Baheula. Eta hebat jasa. Datang ka kula di Garut eta naik motor. Kompanya babaturan kula dihareup naik motor. Oh hidup petilo bari nangtung teh ternyata salanana soek teu make sempak pokoknya lah hidup woi anu ditukangkeun mah gading loba we ya kompanya mantep cenah cek cenah ye ololnya cuma dibejakeun ngaranna ku aing mah tah eta teh asa bener nggak ieu mah keur carita baheula mah nu ka Golkar teh kiai dibeli. Nu P3 mah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Coba dari Sabang sampai Merauke seperti eta lah nu kaalaman ku urang kabehan. Jelok aya kiai dibeli di P3. Sainganna berat lamun Pak Harto jujur eleh baheula Golkar. Tah ketidakjujuranana akhirnya ya menang terus Golkar. Padahal P3 beuh pohara jasa. Kajeun ieu mah keur carita baheula ieu deuk caritakeun ge eueuh nu milih PDI mah kiai mah alergi. Kunaon atuh kuari mah demi kursi. Kiai ustad gara itu akibat ieu kursi ieu. Karasa ku urang arit kuari maruncul deui. Palu kuari maruncul deui. Atuh didijakan biangna. Atuh gara-garana eta kiai milih PDI. Ustad milih PDI. Mikir atuh ku dengkul be ulah wakaku ieu. Mikirna ulah wakaku ieu ku dengkul heulanan. Dengkul sia dikamanakeun. Tah ieu keur carita seperti etalah baheula mah. Nah, jujur kiai teh jujur. Aing mah wadahna P3. Enggas sajan kuku mah P3. Boh, lamun deuk kampanye bae ge. Boh, peuting geus teu harees. Zikiran kabeh. Maca sholawat sakumaha deuk ka surga. Eta baheula eta. Padahal urang ditipu kene di baheula. Ditipu kene sabarna mah nya nu ngareuna urang anu aduh. Ngan eta bae jujur keneh maksudna tah nya itu hari mah hayu ambalaya datang ka kuari urang ngadenge endek pemilu teh sangheut kuari teh endek milih naon deuk sangheut mantap ka masyarakat ge kudu di mobilan sangheut baheula makan antusias
Kumaha sangheuk. Seueur milih moalah. Seueur ka TPS moalah sarangheuk. Ieu dibere, aya dibere onam tah. Kan akibatnya jadi kos gitu kan. Baheula sabaraha puluh kiai, sabaraha ratus kiai, zaman Golkar teh anu mendem di penjara. Hanya demi untuk kekuasaan jeung kursi. Akibatna ketungguan di akhirat. Ieu keur carita ngaji. Tungguan ke di akhirat. Hanya demi kekuasaan jeung kursi, kiai di penjara Ambalaya. Terus sampai ke ayeuna demi kekuasaan jeung kursi di penjara. Eueuh masalah. Ieu mah keur carita. Emang nu benci mah tetep benci, anu iman mah tetep iman. Tuh ngan di tengah-tengah anu iman osok turun anu munafik nu benci. Urang sejarah Banten. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut. Ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah. Raden Abdul Fattah, kiai gede. Cek bapakna Mansur, neuleuh di Banten sareuk ayeuna agama. Jung. Maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh di dinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae meureun. Akhirna titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad teh jadi. Langsung ke Iran, komo di Iran, leuwih teu betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan Belanda. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batinna langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Cai mah teu hampir kebanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagara aing kebanjiran. Syekh Mansur diundang deui. Sudah teh teu baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, ku sia dirarekam. Eta para dimepes eta kos kitu tah. Dan batuna langsung dibalangkeun kadinya tak urupnyana. Pat. Cai langsung salah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Tidinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jahorenganan barang turun ti Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi endek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mapahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh. Kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah mah santri heula lagi ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari? Maksudna Banten. Maksudna eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel kunyana mah. Tuh, ya Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui Syekh Mansur. Ke Mekah, titah ku bapana deui, can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dia sakitu bae ge.
can ngalawan ka abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basi keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tama anu cecere mah. Nu asli mah tuh bau kubalaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung, dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur direk ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur. Balik deui maneh ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Teu meunang make jajaten. Padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun sat datang deui ka Mekah teu meunang ku aban. Langsungnya naik parahu naik kapal. Datanglah ke Mekah. Belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh. Begitu hebat, enggak sakabana balik sia. Balik. Cukup. Kunaon ai balik mampir heula di negara Cina. Jadi aya nu mawa di kapal teh ya, titah mampir ka negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulauna. Teu kudu halanan, panjang teuing. Geus mah ngaji ka dieu na ge teu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Siapa masuk ke ambayan gitu. Tadi bagus kuliah pan. Nyawainnya di buku kuliah mantap. Nah kasih pula ada kawin lah jeung Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Nah ieu teh kan nyaritakeun jajatena. Jajaten. Jadi maksudnya kieu. Sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin. Bapana seuri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan jakena. Ah, tak kajen. Cek bapana dikajenkeun. Pasti aya sejarah nu paharan keneh. Nah, geus cicing lah jupan lain sakedeuk aya boga anak mah tuh. Boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejak. Lemburna, RT-na, desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah ka cek manehna sanajan eueuh kita kurang tungguan kitu kan permasalahanna tetep nurut Syekh Ishak mah. Nah ieu kan nu jadi masalah ye kuari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana beungeutna pakaianna gaya-gayana datang kan disambut waktu disambut dijadikan raja jadilah raja nya mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama ikut jadi lain deui sapopoena anu tatadina judi diulahkeun punyana dimenangkeun anu tatadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget ieu si Mansur asli apa lain sih coba cek deui ka ditu dicek deui ka Cina ternyata Syekh Mansur mah aya kene di Cina Mansur mun cara ngomong urang mah aya Mansur di Banten saha atuh kula mah ieu di dieu kene kakarak deuk balik dong. Ieu geus jadi raja ieu sataun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Coba dicek. Aya dua Mansur.
Masya Allah jeung anu disangyang mah 3 meureun. Tama Mansur mana tama? Jeung di Jakarta mah Mansur S aya. Jadi raja. Begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana. Terus tanya. Ternyata orang jin anak Syekh Mansur. Ngarupa bapakna. Waktu diusir mentah-mentah. Diusir langsung naik ke Gunung Karang. Panjang kan itu dongeng. Tuh kan mayar manteng sia kae. Orang cerita sejarah, yuk cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansur datang ke dia, marah Syekh Mansur. Mana Mansur eta? Lain Mansur teh mah anak aing. Bejana aja ka ditu ka Gunung Karang, langsung kemat ku Syekh Mansur teh. Datang anakna hampura. Nah, ieu mah keur carita. Jadinya datang ka dieu beda keputusan anakku siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan munafik. Jin teh teh mantak dukuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atawa negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nyana beda ka ditu. Padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun Palu Arif. Jin tage. Sarua di Gunung Karang meureun turun. Atau di Gunung Cereme meureun. Ieu mah keur carita. Nah, seperti eta. Turun Syekh Mansur ka dieu, muarah Syekh Mansur. Langsung ulah turun maneh di Gunung Karang. Satungtung aing can ka ditu. Berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui. Selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambal aya perbedaanana. Waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu. Mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten. Akhirna cicing di Gunung Karang. Maka Syekh Mansur ka Gunung Karang neuk neang anak. Belok ke kiri aya tangkal di dinya, singgah di dinya Syekh Mansur. Eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeulem teh naon kadang-kadang menyan cicing deui di dinya Syekh Mansur teh malah nyokot Syekh Mansur teh pang-pangna terus dipaprasan make leungeun maprasana lain make golok we so lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik pae sia. Pakailah tungket ku Syekh Mansur. Tek. Naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang. Naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh? Ye di dieu di Punclot. Serem ngadenge Punclotnya. Nah, Syekh Mansur teruskeun. Nek moal diteruskeun ku aing sadongengna. Panjang kene datang ka Syekh Mansur ka Lampung, datang ka Syekh Mansur balik deui, datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu, datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarang. Sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeunna. Mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang ka 9 ngaran nyana-nyana kene ye besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh mun teu make Syarif eta talu bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantak engke ka kiai ieu mere wirida ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur
Banten pohara luar biasa. Ieu mah keur carita ge lain naon siluman heula anak Syekh Mansur. Siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh. Cuman acak-acakan ngaranna dicekal ku siluman. Mantak lamun nagara acak-acakan siluman. Meureun di dituna aya tetesan. Ieu mah keur carita doang. Nya sia ge anak siluman ieu. Kait-kaitkan sejarah pohara, masya Allah, tahun akan dijelaskan kukulatan, tahun ayah kabeh tahun lagi, datang ke berangkat ke Mekah lagi, ayah tahun, ayah hari masya Allah, kari jelas, orang cerita sejarah seperti eta, teger Banten, sebab naon, ilmu Syekh Mansur masih kene di Pandeglang ayahnya kalau walaupun hiji dua. Di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ke bakal nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur. Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung masyaallah aya maung geus aman pokona baturna nya jeung maung moalna naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh eta mah bau anu maung katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh nayar sia kaing. Urang lamun ngajelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ka Syekh Maulana Hasanuddin, datang ka Syekh Maulana Yusuf, datang ka Syekh Mansur, datang ka setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya. Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding jeung di Banten. Nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh. Di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis. Aya saja nulis ulah yang nyawa tuh sia mah. Geus pokona mah sia mah jarah meuli es beres. Kitu bae ulah sok hayang nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres. Atuh sawona ge asak henteu pahit henteu. Masyaallah karim. Nah, inilah cerita seputar Banten. Numantak lain lalaga tuh Banten mah kurang menceritakan Syekh Hasanuddin muringkak bulu ujianna dicaritakeun perjuanganna caritakeun ilmuna masya Allah lain leutik-leutik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf lain leutik-leutik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarangan mantak jadi raja teh meujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu ka situ minimal orang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten aya tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kene tanah kesultanan. Ji lamun kula dia jadi sultana beak ku aing kabeh. Dijual ku aing kabeh. Lebih tolol cenah sia mah. Tanggung tolol aing geus lah. Ya kene. Urang lamun cerita Banten, lamun cerita Cirebon, cek kitu Syarif Hidayatullah sabaraha ribu hektar. Ribuan hektar ke Tegal. Tadi eta teh Kesultanan Cirebon. Mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu. Pohara Cirebon. Mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita. Padahal mah kawan kula mah teu pernah carita. Habib diheulaan bae. Geus tutup sakitu bae rasana. Geus balik teruskeun lah pokona mah. Nu jelasna mah ieu siluman jadi raja. Sia anak siluman geus sakitu. Wa matu wa hum kafirun atuh munafik teh lantaran benci ka Kangjeng Nabi atuh benci ketika datangna ayat surat atuh manehanana teh ngageugeuykeun tambah-tambah kebencianana kata kepaeh status paehna kondisina wa hum kafirun naudzubillah min. Mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat, yakin iman orang nu mantap.
percaya orang ka Kangjeng Nabi anu teger sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين